waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa ji cek nya aing can ngadoa nya geus ngadoa dideleukeun ku Kangjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun ku Kangjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lagi hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian-kejadian naon bege jati Gusti geus satu teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb akan ku peluk dirimu akan ku kecup dirimu jadi cakangnya menjadi kieu ji budak kadoa wah teu beres aja kieu ya engkau kepeluk ya Rabb ya Allah engkau ku belai ya Rabb ya Allah engkau ku kecup ya Rabb ya Allah tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Allah ya Allah setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun waduh selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb tidak tangan ku Kangjeng Musa hai sakumaha kabebene sia sia ngadokos kitu mah kabebene aku cinta padamu ku belai rambutmu waduh masyaallah senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu rindu rasanya waduh eta mah kos kitu mah kabogor carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana aing tadi kecup ku nyana aing tadi belai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deukeut ka nyana aing deukeut ka nyana nyana deukeut ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaja emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar Toli ahad Allahu akbar KSD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan cak urang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge ki aing geus ngalem ka sia Numantak aki-aki mah hudang tipe tinggi leuleuh jam cekna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain ki aing mah teu hudang ki nyana bari ngomong di jero hatena deh ieu ki Gusti Allah tah aya Gusti Allah anda ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorengan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung ki reup PSD eta geus ganjaranna gede jasa
ganjaranna gede jasa aki-aki ge teu kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing udang hees rumah ning salat ngan keur carita udang doang ge aju boga pikiran gua situ eta hebat jaga giagi teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang ki ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeng-kedeng ki ya hudang ti peuting teh jam hiji hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikirannya naja nu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang ti peuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena kudang doang jadi wali ih tah tapakur kos gitu teh tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat nenek di blon-blon penmannya jeung sekolah teh jarekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa di aing dik sanu ngalehkeun aing beuh dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abi aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyaho dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu aing mah geus saluhureun segala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisa abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah nu bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos nu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti dek jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi dek lumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajian ku kumaha ge abdi mah we dibeuleum embung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga dah kajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang
ngesesak itu abdi mah kajian kukumaha ge embung bae kokojotan abdi kajian kukumaha ge sia kokojotan kumaha henteu kokojotan kajian kukumaha ge eueuh tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tak eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga kan nu barodo loba jasa bakalna ye anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam mending bodoh sama kos itu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu cocokan ka ditu dalang geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh ramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha khusu bae ngajen aing mah teu khusu kan penting mah tarang ngideung bagus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah cerita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang mata dongeng kan tadi nu ngadoang ka Gusti umat kanjeng Nabi Musa itu bodoh malah kanjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongan bodoh jianan itu bodoh mah tuh gawe salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun gari ka neraka keun sakedeung lah tak aing mah cenah kos kitu doang sebel atuh geus geraheun ka sorga aju ka neraka nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa masa urang ngadoa mah jamenta ulah sok ka Jumarium bau datang ke urang naik gigi yang lama turun deui sugan teh mah deuk robanatina pidunya hasanah geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh ku baredeg tak kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah negara salamat kalau cara kanjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ya tangariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang ye Fatihah ka hiji jangan ranca ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang gua sakit gitu kene teman di Arab doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golinan Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanna disangkeun jeung nu hari men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin ye cak nu milum mani ieu
daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Ieu geus kiai itulah diondang kurang lah. Geus engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Mas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari. Tuh orang ku ngaji kan ngeunaan neuk jarah bae minta anter jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi jarang teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat amat sia cicing dirinya. Hai hari kubur aing datang ya guys ya Fatihah ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heula. Oh gitu aduh dibere metode Kanjeng Nabi Musa Masya Allah